Burukeun samemeka nyahoan ku polisi, ceuk Ichiro, ka supirna. Pak Ichiro tenang, polisi di dieu moal gancang ngarespon, pasti nungguan heula aya laporan, ngadatangan klinik pikeun mariksa TKP, tatanya sarta ngajian BAP ti korban, saksi jeung sajabana, paling isukan karek ditalungtik, isukan urang geus aya di Jepang, tembal si asistennya kakak. Sabab penting, mobil Maybach lancar nyemprung di jalan utama, Ichiro Surasri bari ngabayangkan isukan dirina bakal pada muji jeung bakal jadi pawaris Kobayashi Pharmaceutical. Ichiro teu nyaho lamun 5 pengawal dina mobil tukangeuna geus ditewaku anak buah Ishak. Maybach geus rek asup ka gerbang bandara, tapi buburu ngerem sabab ti jero 4 mobil off-road jenis Mercedes-Benz G-Class langsung ngahadang. 4 deui ti tukang, 8 Mercedes geus ngepung, Ichiro muka kaca jandela sabab asa aya nu aneh. Mobil pengawal anu kuduna nuturken ti tukang geus 30 jelema make seragam hideng turun tina 8 mobil langsung ngepung. Kabeh master bela diri jeung ahli perang anu direkrut ku Ishak pikeun jadi pengawal pribadi keluarga Subrata lamun keur aya kunjungan ka Bandung. Pak Ichiro, anjeun aya di Bandung, tapi acan kenalan jeung dunungan kuring. Kaluar, urang kenalkeun ngara bisa ngobrol, ceuk Ishak anu aya di antara 30 urang tadi. Bari lempang ngadeketan Ichiro. Dunungan, saha dunungan anjeun? Lamun anjeun nyaho ngaran kuring Ichiro, kuduna anjeun oge nyaho saha kuring pawaris Kobayashi Pharmaceutical Jepang, ceuk Ichiro bari nyumputkeun ubar kana saku jero jasna. Jadi keur naon aya di Bandung sarta kabur rusuh ti peting, bari acan pamit heula ka dunungan kuring, ceuk Ishak nanya. Ichiro langsung samar rampa, manehna teu ngarti kunaon dihadang, naha pedah maling ubar atawa aya masalah sejen. Lamun dilawan, jelas Ichiro moal mampu sabab pengawalna karinya sahiji dina mobilna. Anjeun acan ngajawab pananya kuring, saha dunungan anjeun, Ichiro nanya deui. Ichiro, farmasi anjeun geus loba teuing niron resep karuhun bangsa kuring. Anjeun jelema terpandang di nagara anjeun kuduna nyaho oge ka ngaran Subrata, ceuk Ishak. Subrata, Ichiro ngarenjak terus kerung. Ichiro memang nyaho ka Subrata jelema kadua pangbeungharna di Indonesia, tapi naon urusana jeung Subrata. Kuring teu ngarti, nah kuring kudu kaluar sarta ngobrol heula jeung Subrata, ceuk Ichiro. Matak hayu turun, milu ka kuring ngarah nyaho, tembal Ishak. Kumaha lamun kuring teu daek, Ichiro nanya, Ishak nyabut pistol tina cangkengna, terus ditodongkeun kana tarang Ichiro. Iya parentah, pokona kuring kudu bisa mawa anjeun boh dina kaayan hirup atawa ukur bangkena. Lantaran Ichiro mikiran ubar anu kudu katarima ku bapana, jadi saurang kudu bisa lolos balik ka Jepang mawa ubar. Kuring bisa milu ka anjeun, tapi izinkan asisten kuring balik ti heula, sabab loba urusan anu kudu dibereskeun di Jepang. Kabeh bisa balik, kecuali anjeun, ceuk Ishak bari sri. Ichiro ngareng hapato, akhirna bari disaksian ku Ishak, Ichiro mikeun kotak ubar ka asistena bari ngaamanatkeun sababaraha parentah pikeun dilaksanakeun sanupina ka Jepang. Bikeun ubar ieu ka bapa, beja keun kuring masih aya urusan di Bandung, mun geus beres, pasti kuring ge balik. Asisten ungguk bari narima ubar. Buburu turun ngagedik asup ka bandara dituturken ku saurang pengawal Ichiro. Ichiro oge kaluar sarta asup kana salah sahiji Mercedes-Benz G-Class anu geus dibuka pantona ku Ishak. Di mana dunungan anjeun? Sabar, geus nepi anjeun pasti nyaho, tembal Ishak bari marentahkeun kabeh mobil maju. Konvoi 8 Mercedes-Benz G-Class langsung ngabiur ka imah Kang Emus di Cicalengka. Di jalan Ishak nelepon Kang Bahar, Bahar, jemput juragan Udin kuring geus mawa Ichiro ka Cicalengka. Ishak oge ngawea Udin, gan, Ichiro keur dibawa ku mamang ka Cicalengka, Kang Bahar bakal ngajemput agan. Udin ngaliuk ka Ichi anu geus tibra, terus ngeteyep kaluar ti kamar bari ngarawel jaket, terus kaluar ti imah, sarta nagok nungguan Kang Bahar di sisi jalan. Teu lila Kang Bahar datang, mobilna ren langsung Udin muka pantau sarta buburu asup, mobil ngabiur ka Cicalengka. Nepi ka Cicalengka, mobil Kang Bahar asup ka pakarangan hiji imah anu diharapna loba paranggong awijeng nyiru garede, tapi mobil teu eren, mobil terus asup ka tukang ngaliwatan imah sarta kebon sampeo anu lega kacida. Di tengah kebon sampeo anu teu katempo ti mana-mana, aya hiji bangunan anu dikuriling ku benteng. Kang Bahar ngasupkeun mobilna kana gerbang benteng nu geus dibuka, di jero geus loba jelema jeung 10 mobil Mercedes-Benz G-Class parkir. Ishak geus nyampak keur ngobrol jeung muslihat. Ieu munggaran Udin datang jeung nyaho ka tempat Kang Emus. Sanajan geus lila Kang Bahar pernah nyarita yen dirina boga tanah lega di Cicalengka anu ditungguan ku Kang Emus, tapi acan pernah kapikiran kudu nempo. Jadi ternyata Kang Emus ngaberdayakeun para preman ngebon sampeo jeung ngajiunan kicimpring di imah sisi jalan anu tadi kaliliwatan. Matak pantes loba paranggong awi sarta nyiru garede,
sekaligus ker kamuflase, yen di tengah kebon aya usaha sejen Kang Bahar anu omsetna ratusan juta. Ratusan jenis anjing ras dipiara didinya, dikembangbiakan sarta dilatih, anu engkena dijual sebagai anjing piaraan polisi atawa piaraan jelma beunghar, anu hargana bisa puluhan juta, ratusan kandang ngajajar, esina rupa-rupa anjing, aya Beagle, Chihuahua, Dalmatian, Siberian Husky, Doberman, German Shepherd, Rottweiler, Pitbull, Great Dane, Villa Brasileiro, Akita Inu, Boxer, jeung sajabana. Kusabab anjingna loba begitu aya mobil sarta jelma datang, di jero benteng ragek ku sora anjing, utamana sora anjing-anjing anu ukurana gede. Saacan Wau jeung Udin, salian tempat miara anjing, Kang Bahar geus nganggap tempat eta pikeun ngawarah jelma, disiksa ku jalan titah ngurus anjing, mere dahar sarta mersihan kandang, atawa ku cara dogfighting, diadukeun jeung anjing sangkan anjing jadi galak, tapi memang jarang pisan lamun lain kapaksa atawa teu kaharti bayarana. Didinya oge aya bangunan 3 lantai, kantor jeung mes karyawan, aya oge basement tempat nyimpan stok parab jeung 3 ruangan model penjara, ieu ruangan khusus Kang Bahar keur eksekusi mati tawanan ala preman, tanpa pengadilan. Harita Ichiro geus ditalian sarta digantung dina tihang, sedangkan 5 pangalwalna geus ditalian dihijikeun dina tihang sejen. Udin kaluar tina mobil, langsung dipapakieun ku Isak bari manggut. Gan, Ichiro geus aya di dieu, Udin ngareret ka Ichiro anu ngalayang sabab 2 leungeunna digantung. Ichiro, panggi deui jeung kuring, cuk Udin bari sri. Ichiro ngarenjak nempo Udin, anjeun anu meuli bajaka samiliar. Keur naon anjeun maling ubar terus rek kabur, Udin nanya. Anjeun salah faham, kuring teu maling, tembal Ichiro. Salah faham, terus saha 5 jelma anu maling ieu, titahan anjeun pan? Udin nanya bari ngaliuk ka 5 pengawal Ichiro anu keur tarungkul. Kuring teu wawuh, tembal Ichiro gogodek, Udin ngalengkah ka 5 pengawal Ichiro. Wawuh ka jelma itu, Udin nanya bari nunjuk ka Ichiro. Anu ditanya kalapating rareret jeung baturna, Isak maju terus nanya make bahasa Jepang. Nu 5an kompak gogodek, Gan, maranehna teu wawuhan, cuk Isak. Oh, mun kitu cokot hiji bikeun ka Kang Bahar sina diparapkeun ka anjing, masih aya opatan deui pikeun ditanya, cuk Udin. 5 pengawal Ichiro ngadek-dek sieun, Kang Bahar, bawa 5 jelema ieu, terus timbang hiji-hiji, anu pangberatna parapkeun ka anjing, antep sina disaksian ku opatan, mun geus beres bawa deui nu opatan ka dieu, cuk Udin ka Kang Bahar. Kumaha upami samemeh diparapkeun ngaku, Kang Bahar nanya. Telat, ngakuna memeh pa mah, tetep parapkeun, cuk Udin. Ichiro ngadek-dek, tenyang ka bakal panggih jeung psikopat model Udin, kakara ayuna ngadenge ngahukum jelema ku cara diparapkeun ka anjing. 5 urang digiringkeun ku Kang Bahar, Kang Emus jeung preman sejena dibawa asup ka lokasi kandang anjing. Telila kadenge sora anjing ragek siga anu parebut dahareun. Sanggeus jembling, opat sesana digiringkeun deui kaluar dina kaayaan pias jeung ngadek-dek bangun nu geus manggi kareuas, terus teterejel hayang lesot. Opatana nyarekan Ichiro make bahasa Jepang. Gan, anu opatan nyarekan Ichiro, hartina sabenerna warawuhan, ce Isak ka Udin. Ichiro, kuring rek mere anjeun ka sempetan pamungkas, ngomong jujur, sabab lamun bohong jelema kadua anu bakal diparapkeun ka anjing, nyaeta anjeun sorangan, cuk Udin. Ichiro beki pias jeung sieun, awakna ngedek-dek, jadi buburu nyarita. Pa, memang kuring anu marentakeun maling ubar ti Tiandi, hampura kuring, anjeun bisa mikeun nomer rekening anjeun ka kuring, kuring rek ntransferkeun duit pikeun nebus kasalahan kuring. Di mana ayuna ubarna? Udin nanya. Ubarna geus aya dina pesawat, dititipkeun ka asisten kuring sangkan dibawa balik ka Jepang, tembal Ichiro. Pesawatna geus ngapung, Udin nanya. Kuduna geus sarta pasti geus kaluar tina teritorial Indonesia, tembal Ichiro. Wani maneh maling ubar tradisional Indonesia ka Jepang, keur gantina maneh kudu cicing di dieu saumur hirup, cuk Udin. Ichiro langsung cerik, sieun pisan ka Udin, naon hartina mikeun ubar ka Jepang lamun manehna kudu cicing di Indonesia salilana, tetep moal bisa ngarasakeun kasenangan sebagai pamilik Kobayashi Pharmaceutical, anu ngeunah jiro, leheng lamun dirina diantep hirup, lamun diparapkeun ka anjing. Timbul rasa hanjakal dina dirina, Pa Udin, bikeun ka kuring nomer rekening anjeun, sabaraha wae ku kuring dibayar keur nebus kasalahan kuring, atawa kadiekeun HP kuring, kuring bisa nelepon kru pesawat sangkan balik deui. Mane tadi teu ngaku salah, ayuna leweh mentah hampura, eta geus jelas mane jelma anu teu bisa dipercaya, ulah nganggap kuring jelma bodoh, alat bisa dibawa kana pesawat, samemeh nepi ka Jepang ahli ubar anjeun pasti geus naliti komposisi ubarna dina pesawat, sarta dikirim hasilna ka Jepang, naon anu rek dipulangkeun, cuk Udin. Anjeun memang bener,
Tapi sumpah, kuring lain ahli farmasi, pesawat kuring teu mawa alat sarta apoteker, jadi teu bisa naliti nanaon, tembal Ichiro. Saperti anu ku kuring disebutkan, anjeun jelema anu teu bisa dipercaya, jadi ulah ngarepkeun kuring kudu percaya, Cuk Udin. Terus kudu kumaha sangkan anjeun percaya, kuring berpendidikan, kuring nyaho bener jeung salah, Ichiro nanya bari cerik. Udin ngalengka terus nampiling Ichiro, anjeun geus jadi maling, nyiksa aki-aki teu daya, ngantep anak buah di dahar anjing, nu kitu berpendidikan, nu kitu nyaho bener jeung salah. Ichiro langsung tungkul, sanajan ukur dicabok, tapi bibirna langsung su sarta ngucur getih, ngomong jelema berpendidikan jelas ngimpi, sabab kalakuana memang teu nembongken jelema anu terdidik. Sebutkan kahayang anjeun, salila kuring mambu, kuring bakal nurut, Cuk Ichiro. Udin buburu ngajawab, gampang, beli wae harga formulana. Ichiro ato, buburu ungguknya tujuan, sebutkan hargana, kuring rek menta bapak kuring transfer duitna ayuna keneh. 100 miliar, Cuk Udin, lamun hente, kuring bakal ngumumkan ka dunia yen Kobayashi Pharmaceutical geus maling formula ubar ti Indonesia. Ichiro kaget, tapi 100 miliar mahal teuing keur hiji ramuan, Kobayashi moal boga kas sakitu. Jadi maneh nganggap formula ubar tradisional Indonesia murah, lamun murah kunaon atuh makek dipaling, Udin ambek bari nampiling deui. Dengekeun ku maneh, keuntungan bersih Kobayashi anjeun 20 miliar sataun, katambah bapak anjeun geus nginjem ka bank keur ngembangkeun pabrik anu di Osaka, duitna kuduna aya keneh dina kas Kobayashi. Ichiro ngadegdeg, "Pa Udin, kabeh duit Kobayashi aya dina pangawasan bapak kuring, kuring teu boga hak ngaluarkeun." Lamun kitu telepon bapak maneh, Cuk Udin ka Ichiro. "Mang, lepaskan lenganna, bikin HP-na," Cuk Udin ka Isak. Isak buburu ngaleupaskeun lengan ka tuhu Ichiro sarta mikeun HP-na. Ichiro neangan kontak bapana terus ditelepon make loudspeaker, bari nungguan diangkat, Ichiro ngarenghap jero bari melongka langit mikiran anu rek diomongkeun. Masao memang ken sare, dirina keur ngatur jelema pikeun milu ka bandara, Masao sorangan menta digolerkeun dina ambulan khusus sarta rek ngadagoan di bandara. Kobayashi boga hanggar sorangan di bandara, aya oge long mewah di jero hanggar, jadi salianti sababaraha pengawal, Masao oge mawa jiro. Telepon ti Ichiro disada, buburu diangkat, "Cuk asisten, mane teu milu balik, aya di mana ayuna?" Kuring keur jeung Subrata, kuring dituduh maling ubar sarta resepna, ayuna dipaksa nebus paten miliar-miliar, lamun hente, kuring bakal dipaehan, Subrata bakal ngumumkan ka dunia yen Kobayashi maling resep Indonesia. Naon, naha gagabah, naha bet bisa katewak, Cuk Masao reuas. Kuring geus ati-ati, teu nyangka kuring bakal katewak, salametkeun kuring pa, lamun hente kuring bakal dipaehan jeung ngaran Kobayashi bakal goreng di mata dunia, tembal Ichiro. 100 miliar, ngimpi, bapak moal bisa ngaluarkeun duit sakitu, lamun 10 miliar teu nanaon, tembal Masao. Udin terus ngadengekeun terjemahan ti Isak, sabab duanana ngarobrol makek bahasa Jepang. Udin ngomong, "Masao, ubar ajaib anu dipaling eta ubar anu bisa nyagerkeun lumpuh total, ken aya di dunia ubar sarupa kitu. Lamun ku anjeun diproduksi, duit 100 miliar bisa balik deui dina waktu kurang ti sataun, harga eta geus murah. Kumaha kuring bisa yakin eta ubar sahebat anu ku anjeun diomongkeun?" Masao nanya. "Gampang, sakedeng deui pesawat nepi, kuring nyaho anjeun lumpuh, inum langsung hiji ku anjeun, dina 10 menit anjeun bakal bisa lempang, buburu transferkeun duitna, lamun leuwih ti sajam duit ken asup ka kuring, anak anjeun bakal paeh, berita Kobayashi maling ubar oge langsung ku kuring diumumkeun." Masao langsung pias, sabab salian manehna bakal kalengitan anakna, Kobayashi Pharmaceutical oge pasti bakal bangkrut keunaku sanksi internasional. Jadi Masao akhirnya nyetujuan bakal ngirim 100 miliar pikeun mayar hak paten, tenanaon saton rugi, tapi kaharapa bakal ngedukan untung anu moal aya batesna. Oke, kuring rek ngabuktikan heula hasiatna, lamun bener ubarna ampuh, kuring langsung transfer 100 miliar, kirim nomer rekeningna, tembal Masao. Persis jam 8 waktu di Jepang, hiji pesawat jet pribadi jenis Dassault Falcon 6X mendarat mulus di Bandara Narita, Tokyo, langsung maju ke hanggarna sorangan. Di hanggar Masao jeung Jiro geus lila nungguan, begitu pesawat asup sarta Eren di jero hanggar, panto kabin muka, asisten Ichiro jeung saurang pengawal turun bari seri langsung mikeun kotak kai cendana ka Masao anu keur diuk dina kursi roda, di tukangeuna aya Jiro nangtung jamedut bari nyekelan gagang kursi. Jiro memang rada kesel, sabab tengangka Ichiro bakal indit ka Bandung sarta maling ubar keur ngubaran Masao, harepana pikeun jadi pawaris Kobayashi Pharmaceutical langsung lengit. Lamun bener ubarna ajaib,
bisa nyagerken, memang penyakit Masao bisa katulungan jeung tangtuna oge bakal jadi kauntungan ker Kobayashi Pharmaceutical kaharapa, tapi ker Jiro tetep rugi, sabab kaharapa dirinangan ukur jadi kacungna Ichiro. Sagala hakna bakal diatur ku Ichiro. Komo kudu bari ngaluarkan duit 100 miliar pikeun nebus hak paten. Jelas salila saton kaharep, Kobayashi Pharmaceutical bakal rugi sabab kudu malikeun modal pikeun mayaran injemana ka bank. Pa, ieu ubar lumpuh ti Ichiro, cuk asisten, bari muka kotak terus mikeun hiji ubar ka Masao. Masao nampanan ubar, saurang pelayan buburu mikeun cai haneut sagelas, ubar diambuan heula, terus seribungah. Ubarna bener-bener sengit rempah tropis, kaambuna seger pisan, bari terus nunda ubar dina letahna, diterei bari digolontor ku cai haneut sagelas nepi kabik. Kabeh narungguan reaksina, hayang ngabuktikan naha bener kamatihan ubar sasuai jeung beja, sabab memang acan pernah aya ubar anu bisa nyagerkeun lumpuh total. Masao mimiti bisa ngarasakan aya hawa haneut mapai ka sakujur awakna. Bener-bener ajaib, salila 3 tahun kuring teu bisa ngarasakan nanaon dina suku, ayuna suku karasa haneut, cuk Masao bari ngutek-ngutek ramo sukuna. Masao ngarasakan awakna jak-jak saperti saacan lumpuh, akhirna nyobaan nangtung sorangan, Masao bener-bener bisa nangtung kalawan ajek. Kabeh bengong, Jiro malah nepi ka gigi sik panon, sabab teu percaya kana tetempoana. Jiro ahli farmasi, jadi nyaho lamun lumpuh total hartina saraf anu ngahubungkan awak jeung otak geus pegat, kumaha carana saraf anu pegat bisa disambungkan ku ubar baringan butuh waktu 10 menit, bener-bener ubar ajaib. Teu paduli sakumaha beungharna hiji jelema, lamun geus keuna ku lumpuh total pasti hayang paeh, ayuna aya ubarna, sanajan hargana 1 miliar pasti dibareuli, teu salah lamun hitungan 100 miliar bakal bisa balik dina waktu sataun. Lamun geus bisa nyagerkeun paraplegia, tangtu hemiplegia, struk sarta Parkinson oge pasti bisa cager, lantaran kabeh aya hubunganna jeung saraf. Masao nyobaan ngalengkah, disangka bakal titajong, tapi nyatana henteu, akhirna Masao ngawanikeun langsung lelempangan, beki lila lempangna beki gancang, malah bari nyobaan luncat sarta lumpat sagala, lain ukur cager, tapi memang jak-jak waringkas teu kawas anu geus lumpuh 3 tahun. Dokter pribadina langsung nyampurkeun bari mariksa. Pa, lumpuh anjeun geus cager total. Ajaib, Masao kacida atona, tapi telepon dina sakuna disada, ti Ichiro, tapi anu kadenge sora Udin. Kumaha, geus sehat, persis jam 8 waktu di Jepang, hiji pesawat jet pribadi jenis Dassault Falcon 6X mendarat mulus di Bandara Narita Tokyo, langsung maju ka hanggarna sorangan. Di hanggar Masao jeung Jiro geus lila nungguan, begitu pesawat asup sarta Eren di jero hanggar, panto kabin muka. Asisten Ichiro jeung saurang pengawal turun bari seri langsung mikeun kotak kai cendana ka Masao anu keur diuk dina kursi roda, di tukangna aya Jiro nangtung jamedut bari nyekelan gagang kursi. Jiro memang rada kesel, sabab tengangka Ichiro bakal indit ka Bandung sarta maling ubar keur ngubaran Masao, harepana pikeun jadi pawaris Kobayashi Pharmaceutical langsung lengit. Lamun bener ubarna ajaib, bisa nyagerkeun, memang penyakit Masao bisa katulungan jeung tangtuna oge bakal jadi kauntungan ker Kobayashi Pharmaceutical kaharepna, tapi ker Jiro tetep rugi, sabab kaharepna dirinangan ukur jadi kacungna Ichiro. Sagala hakna bakal diatur ku Ichiro. Komo kudu bari ngaluarkeun duit 7 miliar pikeun nebus hak paten. Jelas salila saton kaharep, Kobayashi Pharmaceutical bakal rugi sabab kudu malikeun modal pikeun mayaran injemana ka bank. Pa, ieu ubar lumpuh ti Ichiro, cuk asisten, bari muka kotak terus mikeun hiji ubar ka Masao. Masao nampanan ubar, saurang pelayan buburu mikeun cai haneut sagelas, ubar diambuan heula, terus seribungah. Ubarna bener-bener sengit rempah tropis, kaambuna seger pisan, bari terus nunda ubar dina letahna, diterei bari digolontor ku cai haneut sagelas nepi kabeyak. Kabeh narungguan reaksina, hayang ngabuktikan naha bener kamatihan ubar sasuai jeung beja. Sabab memang acan pernah aya ubar anu bisa nyagerkeun lumpuh total. Masao mimiti bisa ngarasakan aya hawa haneut mapai ka sakujur awakna. Bener-bener ajaib, salila 3 tahun kuring teu bisa ngarasakan nanaon dina suku, ayuna suku karasa haneut, cuk Masao bari ngutek-ngutek ramo sukuna. Masao ngarasakan awakna jak-jak saperti saacan lumpuh, akhirna nyobaan nangtung sorangan, Masao bener-bener bisa nangtung kalawan ajek. Kabeh bengong, Jiro malah nepi ka gigi sik panon, sabab teu percaya kana tetempoana. Jiro ahli farmasi, jadi nyaho lamun lumpuh total hartina saraf anu ngahubungkan awak jeung otak geus pegat, kumaha carana saraf anu pegat bisa disambungkan ku ubar baringan butuh waktu 10 menit, bener-bener ubar ajaib. Teu paduli sakumaha beungharna hiji jelema,
lamun geus keunaku lumpuh total pasti hayang paeh, ayuna aya ubarna, sanajan hargana miliar pasti dibareuli, teu salah lamun hitungan 100 miliar bakal bisa balik dina waktu sataun. Lamun geus bisa nyagerkeun paraplegia, tangtu hemiplegia, stroke sarta Parkinson oge pasti bisa cager, lantaran kabeh aya hubunganna jeung saraf. Masao nyobaan ngalengkah, disangka bakal titajong, tapi nyatana henteu, akhirna Masao ngawanikeun langsung lelempangan, beki lila lempangna beki gancang, malah bari nyobaan luncat sarta lumpat sagala, lain ukur cager, tapi memang jak-jak waringkas teu kawas anu geus lumpuh 3 taun. Dokter pribadina langsung nyampurkeun bari mariksa. Pa, lumpuh anjeun geus cager total, ajaib, Masao kacida atona, tapi telepon dina sakuna disada, ti Ichiro, tapi anu kadenge sora Udin. Kumaha, geus sehat, Pa Udin Subrata, kuring moal poho kana janji, ayuna keneh dikirim 100 miliar, tembal Masao atoh. Kuring rek ngirim nomer rekening, duit kudu asup paling telat 20 menit. Anjeun geus nyaho resikona lamun telat, cuk Udin bari nutup telepon terus nge-SMS ke nomer rekeningna. Kas Kobayashi memang aya 102 miliar, 70% injeman ti bank, tapi keur Masao, ayuna harga 100 miliar dianggap wajar. Teu lila kana HP Udin aya notif 7 juta dolar geus asup kana rekeningna, eta satara jeung 100 miliar rupiah. Udin buburu nge-SMS deui make HP Ichiro. Duit geus katarima, Ichiro jeung kuring nganuhungkeun. Ichiro oge atoh, Pa, lepaskeun kuring ayuna, Udin seri. Rek indit ka mana, ka Tokyo, kuring kudu siap-siap serah terima Kobayashi Pharmaceutical, tembal Ichiro. Tungguan satengah jam deui, pasti anjeun embung balik ka Jepang, cuk Udin. Ichiro kerung, naha, anjeun rek jalir janji, kuring Udin Subrata, acan pernah jalir janji, tapi lamun rek indit mahnya indit wae, ngan hampura lamun anjeun datang deui ka dieu, kuring moal narima, tembal Udin bari ngaleupaskeun tali anu nalian Ichiro. Ichiro kerung, manehna ukur mentah hayang balik deui ka Jepang. Nuhun Pa, anteurkeun kuring ka bandara, kuring rek meuli tiket balik. Anjeun sorangan bisa balik, tapi pengawal anjeun nu opatan teu bisa, cuk Udin. Naha, sagalana pan geus beres, naha masih dihalangan, Ichiro nanya. Lantaran teka asup kana perjanjian, maranehna geus ngarampok klinik, teu bisa dihampura, tembal Udin. Tapi ku anjeun moal dipaehan pan, Ichiro nanya hariwang. Kudu, sabab keur peringatan, lamun diantepkeun hirup, isuk pageto teu mustahil farmasi-farmasi Jepang nu sejen bakal daratang oge ka Bandung pikeun maling ubar kawas anjeun ngarti maksud kuring, Udin ngajelaskeun. Ichiro bingung, terus ngaliuk ka opat pengawalna, tapi opatana ukur silih reret sabab teu ngarti naon anu keur diomongkeun ku Udin jeung Ichiro. Oke, kuring satuju. Anteurkeun kuring ka bandara. Udin ngareret ka Kang Bahar, anteurkeun Ichiro ka bandara, tapi lamun geus tepi terus manehna menta balik deui, teu nanaon bawa balik deui ka dieu tapi tegelan heula lantaran geus ngaulinkeun akang. Sip den, Kang Bahar ungguk, Ichiro, naik kana mobil kuring, cuk Kang Bahar ka Ichiro. Ichiro ngaliuk heula ka Udin, Pa, kuring moal balik deui ka tempat siga kieu, gandeng ku sora anjing jeung barau tai anjing. Udin mulangkan HP Ichiro bari seri teu ngucapkeun nanaon. Perhitungan Udin, satengah jam deui Masao bakal sakarat, Jepang bakal genjleung sabab pemilik Kobayashi Pharmaceutical diracun ku anakna sorangan lantaran parebut warisan, anu saterusna Ichiro bakal jadi buronan pamarentahan Jepang, tangtuna oge Jiro moal cicing, pasti bakal neangan Ichiro keur menta pertanggungjawaban, Ichiro hayang balik ka Jepang, sarua jeung neangan pipaehan. Kang Bahar geus indit ka bandara, ukur duaan jeung Ichiro kaciri bungah pisan. Harita di Jepang, Masao anu karek cager keur bungah pisan, kondisi fisikna bener-bener asa balik deui ka 10 tahun ka tukang, sabab geus lila acan ngarasakeun deui kanikmatan dunya, langsung menta ka asistena pikeun nyadiakeun 2 awewe ngora di kamarna sabab dirina rek balik ti bandara. Malah Masao hayang nyupiran sorangan, 2 hal anu paling dipika cintana zaman keur ngora nyaeta awewe jeung kekebutan make mobil, duanana bisa nimbulkeun adrenalin nu kuat pikeun nyumangetan usahana. Jiro teu bisa nyarek Masao anu hayang nyupiran sorangan, sabab cuk dokter oge memang kondisina geus cager, anu dipake ku Masao Bentley Sport milik Jiro ukur diuk gigirna, maturan. Pa, hati-hati, ieu Bentley Sport kaluaran panganyarna, tanagana oge gede, cuk Jiro. Kabeh mobil sarua wae, ukur beda sautak satik dina instrumena, tembal Masao bari leungena ngaragamang rek mencet tombol start. Tapi, leungena acan antel kana tombol, awakna langsung ngadek-dek lilinian, urat dina bitis, leungeun jeung beteng hararas kawas nu kram, malah beheungna oge heuras nepi ka sirahna dengdek bari sungutna kalawak bengo, panon tibalik.
Aya naon pak, Ichiro reuas nempo bapana kekerjetan siga anu keunaku ayan. Masao tengah jawab, sora anu keluar ukur ngagorok kawas anu ker dicekek, bengetna genek, sungutna mimiti keluar budak koneng, akhirna Masao leles nyang saya dina jok Bentley Sport, ges nyawaan. Untungna kabe acan aya anu indit ninggalkan hanggar, Jiro keluar tina mobil bari nyorowo ka dokter sarta perawat anu aya dina ambulan. Bapak kuring diracun, ubar anu tibawa ti Bandung aya racunan. Pengawal, kulawarga, asisten, kabeh ngagimbung ngurilingan Bentley hayang nyaho kondisi Masao anu ker dipariksa ku dokter. Kondisi Masao bener-bener pikawatiran, kulit genek getih ngarembes keluar tina pori-porina, panon molotot berem, biwir calangap. Dokter akhirna nangtung bari tungkul, pa Masao tos ngantunggun, kabeh pembuluh darahna pecah, ia akibat racun kadar tinggi anu kakuatan ngalawihan arsenik. Sajonjongan kabeh ukur molohok, nyawa dunungana lengit, duit perusahaan 100 miliar ngalayang, Kobayashi Pharmaceutical oge moal mungkin kudu meroduksi racun, jelas Kobayashi rugi gede, hutang bank tetep kudu dibayaran. Jiro kaciri stres pisan, dirina ngarumpuyuk diuk bari ceri, ngan hiji anu kapikirku Jiro, kudu bisa maehan Ichiro. Ichiro ges maehan bapa, cuk Jiro bari nangtung. Kuring sacara resmi ngumumkan, ayuna Kobayashi Pharmaceutical aya dina kendali kuring, saha anu bisa maehan Ichiro, 1 miliar yen hadiahna, cuk Jiro kasararea. Asisten Jiro langsung ngarilis berita ka media, ngumumkan naon anu biu disebutkan ku Jiro. Sesuai jeung prediksi Udin, Jepang langsung genjleung, kabeh geng anu moro hadiah ges mulai nalung ti kaayan Ichiro. Sanajan Kobayashi ges kalengitan 100 miliar duit gas, tapi asetna loba, produksi oge masih jalan, moal hese nyadiakeun 1 miliar yen. Asisten Ichiro jelas reuas, manehna nyalingkar kaluar ti hanggar pikeun nelepon Ichiro. Pak Ichiro, ulah balik ke Jepang, Pa Masao ges maot lantaran karacunan ku ubar ajaib, Jiro ges ngajien saembara 1 miliar yen pikeun nyawa anjen. Pas Ichiro ngadenge beja kitu, jelas ngarenjak jeung sieun, teu sangka ubar ajaib anu disangka alus bakal ngandung racun. Masao maot, dirina rek dipaehan, jelas Ichiro kudu protes ka Udin, sabab Udin ges telenges, maehan, nipu 100 miliar, dirina kalengitan hak waris malah nyawana ayuna diboro. Tapi sanggeus dipikir deui, kabeh ges kapalang, eueuh gunana kudu ambek ka Udin, moal mungkin Udin bisa malikeun kaayan. Pak Ichiro, leuwih hade anjeun neangan panyumputan anu buni di Bandung, ulah keluar, sabab kuring yakin ratusan geng Jepang bakal daratang ka Bandung neangan anjeun, cuk asistena. Ichiro teu genah cicing, 1 miliar yen lain duit satik, jelas lumpat ka mana wae satungtung aya di dunia, hirupna moal bisa tenang sarta pasti kapanggih, tempat anu paling aman deui, iwal ti kandang anjing Kang Bahar, tong boro ti luar negeri. Urang Bandungna sorangan moal aya anu nyaho. Ichiro karek sadar kana omongan Udin yen manehna pasti bakal menta balik deui ka kandang, pasti Udin geus nyaho naon anu bakal kajadian, ubar anu dibawa ka Jepang pasti palsu. Sanggeus nutup telepon Ichiro ngomong ka Kang Bahar anu keur nyupiran. Kang Bahar, bawa deui kuring ka Pa Udin, cuk Ichiro. Kang Bahar ungguk, mobil dikasisikeun, terus Kang Bahar keluar ngurilingan mobil, muka panto lebah Ichiro diuk, kerah baju Ichiro dijewang digusur keluar. Teloba omong banget, Ichiro langsung ditonjokan. Ampun Kang, nah kuring bed di tenggelan, Ichiro ampun-ampunan. Siang ngagawikeun aing, memangna nyupiran teu cape, sangeunahna nita dianterkan ayuna menta balik deui. Memangna aing supir sia, tembal Kang Bahar, bari ngabantingkan Ichiro terus dijejekan awak jeung sirahna. Sanajan Kang Bahar geus kolot, tetep ngaranna oge preman, fisikna geus kalatih gelut, urat kasihan geus pegat, beda jeung jelma biasa anu loba pertimbangan. Ichiro murungkut sieun bari ngagoler dina tanah gegerungan, bengetna geus ruksak, panona anu sipit hampir teu bisa benta lantaran bareh, geti tina irung jeung biwirna ngabulaeh. Kang Bahar muka bahasi, awak Ichiro diangkat terus dibantingkan kana bahasi, langsung ditutupan. Kang Bahar balik deui kana jok supir, mobil muter balik deui ka kandang. Nepi ka kandang, opat pengawal Ichiro geus eueuh, kabeh geus pindah kana beteng anjing, Ichiro dipanggul ku Kang Bahar langsung dibebetkeun harapan Udin. Ichiro cerik, Pa Udin, kunaon anjeun ngaracun bapak kuring, ayuna kuring diudak ku adi sorangan, Ichiro nanya bari nyekelan suku Udin. Cuk saha palsu, anjeun pan nyaho bapak anjeun ceger heula, di mana aya racun bisa nyegerkeun, tembal Udin. Tapi maot saengjusna, eta jelas racun, cuk Ichiro. Berarti kasalahan aya di anjeun geus salah maling, kunaon maling racun, kunaon teu maling ubar, pan lain ti kuring, anjeun nu nyokot, anjeun oge anu mikeun ka bapak anjeun, naon hubunganna jeung kuring, kuring mah teu salah, cuk Udin. Ichiro langsung cicing,
Dirina ngarasa jadi jelema bodoh. Udin bener, Ichiro nitah pengawalna maling ti klinik Tiandi. Eueuh nu nyaho yen eta ubar asli atawa racun. Tisaprak panggih jeung Udin di pameran. Ichiro karek panggih deui di dia. Saha anu rek disalaken. Ichiro akhirna ngaguak ceri. Anjeun bener, kuring anu salah. Malah sacara telangsung kuring geus mantuan anjeun pikeun narima duit 100 miliar. Rawatan kuring di dia pa. Kuring bingung rek ka mana deui. Teu nanaon, cicing wi di dia. Salila anjeun teu kaluar ti benteng. Anjeun bakal salamet, moal aya nu manggihan, tembal Udin. Nuhun Pa Udin, nuhun, ceuk Ichiro nangtung terus ngabongkokeun awakna nganuhungkeun. Tapi teu gratis, anjeun kudu digawe lamun hayang dahar. Loba pagawean anu bisa dipigawe di dia, maraban anjing, ngamandian, ngajak jalan-jalan, meresihan kandang jeung sajabana, tembal Udin. Teu nanaon Pa, kuring bisa, ceuk Ichiro, Udin ngararet ka Kang Bahar. Kang, atur pagawean keur Ichiro, ulah dimanja, saruakeun jeung pagawe sejena, tindak lamun wani ngalakukeun kasalahan. Siap Den, tembal Kang Bahar bari mawa Ichiro asup, terus dipasrahkeun ka Kang Emus sangkan dituduh-tuduh keun pagawean keur Ichiro, sarta tempat istirahatna di mes. Isak ngadeketan Udin, gan, telepat miara Jepang di kandang anjing. Udin seri, keur tabungan mang, bari nungguan Jiro naekeun harga saembarana, lamun geus kaharti, urang bikin sina ditebus, sabab salila Ichiro ken paeh, Jiro pasti moal tenang, kala kumaha wae oge, anu leuwih hakana warisan kulawarga tetep Ichiro sabage lancekna. Isak kaget, hartina Ichiro bakal tetep paeh, pantes paeh, sabab geus tibaheula Kobayashi Pharmaceutical malingan resep ti Indonesia, ubar-ubar anu dijena, tina resep karuhun urang, malah kuring boga rencana jangka panjang pikeun ngambil alih Kobayashi Pharmaceutical sangkan jadi perusahaan kuring, tembal Udin ngajelaskeun. Gan, anjeun geus nyokot nyawa jeung duit 100 miliar, eta acan cukup, Isak nanya deui. Indonesia geus merdeka, lain negara jajahan deui, Jepang anu datang pikeun maling kakayaan Indonesia, di mata kuring masih ngajajah, kudu ditumpes nepi ka akar-akarna, tembal Udin. Ichiro teu nyaho yen dirina bakal dijual ku Udin, Udin masih nganggap Ichiro tawanan anu kudu dihukum. Berangna Isak ngantiurkeun Udin balik, Isak beki res kana kamampuan jeung otak bisnis Udin anu geus mulai jalan, tanpa warahan ti sasaha, sifat almarhum bapana geus nerap kana diri Udin. Awalna Isak rada berat mancen tugas ti Asep Peot jeung Raden Agus pikeun ngalindungi jeung ngawarah Udin, sabab nempo kaayan Udin anu leles keyep, elehan, teu berpendidikan jeung sangeunahna, tapi di satu kangen sifat eta ternyata aya kacerdasan anu leuwih unggul ti batur. Acan sataun tampil di masyarakat make kakuatan Bimaraya, geus bisa jadi panutan jajaran Inohong, jadi mong anu dipikasieun, ayeuna malah boga niat nyokot Kobayashi Pharmaceutical di Jepang, jelas ieu pamikiran anu moal kapikir ku sasaha. Mang, kejadian ieu ulah nepi ka kanyahoan ku kulawarga Subrata di Jakartanya, ceuk Udin ka Isak. Isak ungguk, siap gan, mamang moal loba carita, Isak ukur juru bicara kulawarga Subrata keur di Bandung jeung sabudeurna, aya puluhan juru bicara Subrata saperti Isak nyebar di kota-kota gede sejenasa Indonesia, kabeh di bawah pengawasan Wa Asep, tapi Wa Asep oge lain hiji-hijina, aya puluhan jelema saperti Wa Asep di tiap nagara, jadi hese pikeun Isak kudu ngalaporkeun langsung ka Raden Agus Subrata. Ku ayana Udin anu cicing di Bandung, jelas Isak geus jadi jelema nomer hiji anu kudu soson ngalayanan Udin, komo ningali potensi Udin ayuna, teu mustahil kaharepna bakal jadi pawaris kabeh kakayaan Subrata, Isak teu wani gagabah. Oh nya Mang, anjeun pernah ngadenge firman ti Banjar jeung Wuki ti Cianjur, geus kumaha ayuna perkembanganna, Udin nanya. Isak geus matu lila di Bandung jelas jaringan intelijen oge HD, matak buburu ngajawab. Firman tadi peting ka RSUD. Divonis kudu amputasi. Udin seri, manehna gagabah nginum ubar, bener gan, triman ngajian ubar anyar, firman daek jadi kelenci percobaan, akibatna kitu, tembal Isak. Udin ungguk, jadi nyaho kondisi firman ayuna, ubar naon wae anu dinungku firman, kabeh bakal jadi racun keur dirina. Terus Isak ngomong deui, Wuki ayuna di RSJ, bapana jeung adina oge geus aya di Bandung mawa sababaraha ahli pikeun nyagerkeun, tapi acan manggi carana. Kuring awalna teu percaya aya panyakit samodel kitu, tapi saenggeus lalajo videona kuring jadi yakin, ceuk Isak deui. Kumaha posisi bapa jeung adina, Udin nanya, pengaturan perusahaan kulawargana masih aya dina lengan akina Wuki, tapi kusabab Renal anak cikal, jelas warisan bakal turun ka Renal, Renal ieu bapana Wuki, lamun Renal eueuh, turuna pasti ka Wuki sabage anak cikalna, umur Wuki jeung adina si Roger ukur beda saton leuwih. Lamun panyakit Wuki teu cager, pasti Roger anu maju jadi Patriark Sanjaya, ceuk Isak.
Udin ungguk, mulai ngarti kana jujutan silsilah kulawarga Sanjaya anu kakaya ana memang saluhuran nata prawira, tapi Udin teu gimir, sababku Udin geus kaukur. Mobil Isak geus nepi ka imah Udin, "Mang, anjeun geus capek sapepeting diajak begadang ku kuring, istirahatkeun, jaga kasehatan," cuk Udin ka Isak bari kaluar tina mobil. Isak ungguk bari seri, "Tenan naon Gan, geus jadi tugas kuring, hatur nuhun." Udin asup ka imah langsung ka kamarna, terus nyokot bajakah 300 tahun ti kolong ranjang anu dibeli samiliar ti pelelangan di pameran, ditempoan kalawan taliti. Udin seri, ku bajakah ieu, ubarna bisa leuwih disampurnakeun deui anu tangtuna khasiatna oge bakal leuwih hade tibatan ubar-ubar samemehna. Salian keur ngubaran batur, tiap Udin nyampurnakeun ubar pasti Udin oge nginum hiji, kabukti, ayeuna kamampuanna geus jauh leuwih hade tibatan samemehna, sanajan sapepeting teu sare, Udin teu tundu sama sakali. Udin niat rek ngolah bajakah eta poe ieu. Ici ngahaja teu gawe, sabab basa lilir isuk-isuk nyampak Udin geus eueuh, malah inditna teu biasa, sama kurut sarena oge teu diberesan-beresan acan. Ici nungguan Udin balik, bisi keur ka pasar, tapi teu balik-balik, sok sanajan Udin acan pernah sare sagebruk, tapi sabenerna Icih nya jeung geus mulai resep, wajar lamun hariwang. Pagawean anu biasa dipigawe ku Udin, akhirna kabeh dianggeskeun ku Icih. Ayeuna ukur Udin anu jadi baturna. Indung bapana unggal poe sibuk ku urusana sewang-sewangan, Udin, Icih ngarasa kalengitan pisan. Lastri sabenerna teu ka mamana, tapi beres sarapan teu kaluar deui ti kamarna, Mardi oge sarua teu ka mamana, harita Mardi keur ngamandian mobil. Harita Icih karek beres nyaitan popoean, nempo Udin geus balik sarta aya di kamar. Icih atoh, sanajan teu panggi ukur jam zaman tapi geus asa sono pisan. Icih asup ka kamar, nempo Udin keur sila dihandap Icih diuk ngarendeng bari ngalendean. "Akang ti mana wae, wengi kaluar jam sabaraha?" Icih nanya. "Subuh, akang nyokot ti imah Kingang," cuk Udin bari nembongkeun akar bajakah. Acan ge Icih tatanya leuwih jauh, panto kamar muka. "Karena raon we kieu paduduaan di kamar?" Lastri nanya. "Har, memang naku naon mah," Icih nanya panasaran, "emat tadi peting ngimpi mane boga anak ti si Udin, awas ulah macem-macem," cuk Lastri. "Memangna lepat lamun abdi kagungan putra ti Kang Udin," Icih teu ngarti. "Ema embung mane boga turunan ti si Udin," tembal Lastri. Icih ngarenjak, "Ma, abdi sareng Kang Udin tos nikah, naha masalah putra wae keda ema anu ngatur. Mane dilahirkeun ku ema, kabe aya hubunganna jeung ema teu hayang boga incu ti si Udin," cuk Lastri. "Ma, emut saha anu nyalametkeun ema?" Icih nanya. "Ulah ngungkit-ngungkit kajadian nu geus kaliwat, ulah gara-gara geus nulungan ema terus si Udin kudu boga budak ti maneh. Barina ge ema teu menta ditulungan ku si Udin," cuk Lastri kekeh. "Inget, anu kudu leuwih ditingkatkeun tina diri maneh nyaeta kapinteran, kagelisan, jeung penampilan, ngarababari neangan salaki jelema beunghar," cereikeun si Udin, cuk Lastri. Icih langsung ambek terus nangtung. "Abdi tos haroream ngadangu cariosan ema anu ngaco sareng teras terasan maksakeun kahoyong nyalira," cuk Icih bari nutupkeun panto. "Buka, teu sopan keur dipapatahan teh," cuk Lastri ti luar kamar. Tapi ku Icih teu didenge, Icih langsung ngaguguk ceri bari nangkuban dina kasur. Udin ukur gogodek, mitoha iblis, sakali-kali kudu diwarah, gerentesna. "Nyi, ka kantor, tenangkan pikiran di kantor, akang teu nanaon," cuk Udin ngahareos lalaunan ka Icih. Icih ngagugu, ngunyang hudang terus ngarangkul Udin bari menta hampura, sanajan geus berang Icih dangdan rek digawe, tujuanna hayang ngajauhan Lastri anu keur kumat. Lastri nyampurkeun Mardi nu aya di luar, "Kang, anter kuring ka Villa Bougainville ayeuna." Mardi kolohok bari gogodek, "Rek naon, kaoge lamun dekorasina geus beres sarta geus bisa dipindahan bakal dibejaan ku si Udin." "Teu paduli, kuring rek nitah mereaskeun heula sakamar sangkan bisa dipindahan. Kuring geus teu betah di dia," cuk Lastri. "Embung, mobil karek dikumbah, barina oge maneh eueuh hak tutah-titah ka pagawe dekorasi, keun wae geus aya anu ngurus ieu," tembal Mardi. Tapi Lastri tetep maksa, ulah loba alesan, buru salin baju, lamun henteu, kabeh barang antik anjeun dipicuunan ku kuring. Sabab Lastri ngancam rek micuunan barang antikna, daek teu daek sanajan kapaksa Mardi ungguk. "Montong sok ka mana wae siah, dagoan, aing salin heula." "Kitu atuh, ulah pangidulan kawas si Udin, nganganter pamajikan wae hararese, kudu diancam heula karak ngagugu," cuk Lastri. Teu lila Mardi geus kaluar bari jamedut, langsung indit ti imah jeung Lastri make BMW. Ningali geus jelema di imah,
Udin nelepon Kin Gang sangkan nyiapkan 30 jenis bahan keur ngajian deui ubar anu level na leuwih luhur deui ti ubar samemehna. Kin Gang atoh ngadengena, langsung nyatujuan sarta rek nganteurkeun pesenan Udin ku sorangan. Telila Tiandi oge nelepon Udin, "Pah, kumaha kabarna urang Jepang anu maling ubar tadi wengi, ulah hariwang, geus diberesan," tembal Udin. Nyambung,